Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum dangu sadayana, alhamdulillah patepang dangu deui sareng sim kuring. Mang aduy muhun urang ngadongeng deui. Dongeng hanca kamari nu judulna Si Utai. Kaum dangu sadayana, kumaha kabarna di dinten ieu? Mudah-mudahan disehatkeun jasmanina sareng rohanina, amin ya robbal alamin. Tuh kaum dangu sadayana anu gaduh cita-cita di dinten ieu atuh pamaksadan, mudah-mudahan cita-cita jeung sareng pamaksadana teh dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum dangu sadayana supados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang ngaukeun wae kumaha dongeng carita si Utai ieu. Sok yuk. Mangide atuh nan si Aki nangen teu aya ieu teh nya ka mananya? Ka mana atuh Nyai? Cenah dan cek Nyai tadi lain di sawah. Muhun Mang, tadi mah di sawah. Tapi ginian pas ku abi di tinggal ginian teu aya si Aki teh. Wah, ka mana atuh nya Mang Iding? Wah, duka tai. Bingung urang gen. Da maknya si Aki kamana meureun kamana nya? Duka da tadi mah cenah sasaurna teh bade ka sawah, tapi ginian di sawah teh aya. Gitu kaum dangu sadayana. Nyi Kokom anu bebeja tos neang si Aki teh ginian si Aki teh teu aya di sawah. Atuh sakabehanana gen baringungan bahwa si Aki teh ka mana. Tapi kaum dangu sadayana tepung silila si Aki teh torojo. Gedingan aya Mang Iding yang Utai eta teh nya. Gitu nanya si Aki ka Mang Iding teh. Ki, urang aya Aki ti mana cenah tadi beja mah keur di sawah, tapi di tangan ku si Nyai ginian Aki teh eueuh di sawah. Aki mah tos ningali juragan Puad. Maena teh kering ripuh, ayeuna teh teu puguh-pugusna kering ripuh kitu. Maruk juragan Puad teh kering ripuh, kering naon Ki? Aki gen teu nyaho naon eta panyakitna juragan Puad teh. Oh, juragan Puad teh kering ripuh Ki. Nanya. Tengati urangin biasana mah manehna intara kering nyantai. Mang aing ngaran jelema mah ngaran jalmi mah kabeh kan kitu Mang. Bisa kering, bisa sehat. Ayo atuh ngobrolna orang di itulah. Orang di imah. Maknya ngobrol di jalanan kieu. Temerna ditinggalin agen. Atuh kaum dangu sadayana Mang Utai si Mang Iding sareng Kom teh langsung lelebet ka imahna si Aki. Pas geus nepi jero imah atuh Abah Encon teh ka Mang Iding jeung si Utai teh tahan dari yuk. Tapi Nyi Kokom maena teh wanter henteu dititah teu naon, maena teh langsung ka dapur langsung nyokot inumeun. Mohon opieun kaum dangu sadayana. Aduh Mang Aduy can ngopi. Ki ari Ki Puad teh
Juragan Puan teh kunaon aslina geuring ki. Bah, Oh, anu katelai ku aki mah main teh penyakit teh ku pola sorang. Ki, maneh namanya keringen lah kajen teuing lah ki. Jelema kitu ieu. Paeh lah sing cepet. Ari Mang Iding maneh kitu-kitu teuing ngadoakeun teh. Mohon mang. Sesama jalmi mah ulah sok ngadoakeun nu teu sae mang. Nyakin Juragan Puan kalakuanna kitu atuh emang mah ulah kos kitu. Atau lamun emang kos kitu mah naon bedana mang jeung Juragan Puan. Da atuh da tai urang mah mun inget ke basa eta teh ka kasus maneh teh ni nekan hatena gen kesel. Gitu omongan Mang Iding teh bari nu rada camundut. Mang, sesama jalmi mah ulah sok segitu mang. Anggur mah urang doakeun gitu mang. Atuh mang lamun ungkit-ungkit anu geus mah geus we mang. Da abina gen geuningan tinggal di ayeuna mah teu kunaon bihara-bihari. Sesama manusia mamang wajib katolong menolong teh. Erek eta jalma bener, erek eta jalma nu teu bener. Lamun ku urang bisa nolonganana nyatulungan atuh mang. Ulah anggar ngedoakeun kitu. Atau mun mang ngedoakeun kitu mah naon bedana mang jeung Juragan Puan teh. Tah ginian kadenge kumaneh Ding. Ki bener oge omongan si Utai teh. Mang, Utai mah nyuhunkeun dihapunten mang. Sanes Utai mah patahan. Ieu mah pendapat Utai we mang. Da Utai mah masih umur gen dihansanapeun emang genian. Sanes Utai sosokan mamatahan ka Mang Iding ya mang. Atuh Utai nyuhunkeun dihapunten. Utai ari ngaran ilmu mah nu dewasa nu leutik bae. Mun ilmu datangna ti nu leutiknya kudu ditarimakeun ku nu kolot. Atuh lamun ilmu datangna di nu kolot kudu ditarimakeun ku nu leutik. Salama ilmu eta teh leuwih gede mangpaatna. Tah Iding anu tadi diomongkeun ku si Utai teh eta teh ilmu euy. Ilmu kahirupan, ilmu kasasama. Ulah ningali datang nanti budak leutik atuh nya. Selama eta omongan teh bener. Mang, siaplah. Urang gen ayeuna mah kasih Utai teh bingungnya. Heuh lah, aya di bingung-bingung mah. Si Utai teh anak pesantren ayeuna mah. Mang. Si Mang mah sok kitu. Abi mah jujur Mang teu tiasa naon. Kitu jawaban si Utai bari melenguk. Beungeutna teh ka handap meureun. Kitu teh si Utai bakat ku era. Tah tingali Ding. Jelema mah udah ditinggali kesingna. Tapi si Utai mah mending geus kasep kalakuan gen halus euy. Tekos maneh Iding geus mah leuwih kasep kalakuan teh kitu wae nanti baheula teh.
Kayak ngeskolot, tapi kelakuan anak muda. Si Aki masuk itu. Dah kieu gen ki. Ya meureun tren ieu teh ki. Tren masa kini. Ayeuna mah geunan loba geunan anu aki-aki kos budak bolon teh. Neangan kabogoh ABG teh aki pamajikan di imah keur geuring manehna neangan kabogoh biasa neangan nu haneut-haneut cenah nu leutik keneh ngan umurna gen. Atulah turutan Mang Iding nu kitu mah. Wah ki boro-boro nurutan urang mah teu bisa-bisa acan nu kana ditu teh boro-boro anu ABG kitu anu kolot geuningan nu rekeun ka urang mah. Mang maneh masih kene hayang kawin deui Iding. Atuh ki saha nu teu hayang kawin deui. Ayeuna gen lamun aya mah daek lah. Tapi pikir-pikir urang mah masih kene nyaah ka indungna nu baheula nu geus ninggalkeun ki. Deing kunaon urang mah kabubeungeutkeun wae manehna lamun urang geus ngomongkeun awewe teh. Atuh Mang, lamun kitu mah ku Mang teh kiriman Fatihah. Atuh. Emang lamun dikiriman Fatihah nyampe teh ka manehna? Nyampe atuh Mang. Cek utay mah yakin eta teh nyampe. Bener teh bisa nyampe eta teh mun urang ngirim-ngirim Fatihah ka manehna. Dagnin ayeuna mah cenah aya cenah aliran teu paruguh teh. Cenah ngaji jang kana moh teh. Nanaonan cenah mau nyampe kitu mau nyampe. Nah Ih Mang nyampe. Sok lah lamun Mang teu percaya mah Mang ayeuna ti payun maot kayak ku abi di kiriman Fatihah nyampe henteu. Ih mung teuing atuh teh. Cak urang tunda obrolan anu keur ngariung teh Mang Iding, si Utay, jeung Mbah Encon. Ayeuna urang nyaritakeun di imahna Juragan Fuad. Juragan Fuad teh kaum dangu sadayana manehna teh lain gering. Tapi si Sukmana teh keur diundang ku Raja Marunggul. Raja Marunggul eta teh anu disembahna ku Juragan Fuad, nu dipenta kekayaanana ku Juragan Fuad. Di kerajaan gaibna Raja Marunggul kabeh anu marenta dunia ka Raja Marunggul teh diundang, termasuk Juragan Fuad. Gening anu diundang teh lo banyak. Anu menta ka Raja Amuk Marunggul teh henteu hiji teu dua tapi puluhan. Maklum paum daung sadayana maranehna teh hayang cepet beunghar ku jalan nu salah, anu cepet anu gampang cenah ameh langsung bisa beunghar. Tekung silila eta Raja Marunggul teh ngomong ka anak buahna,
nya termaksud Juragan Puat disebut teh anak buahna manehna. Kaula teh keur nyandangan kanyeri ieu teh. Kaula teh tos tarung jeung hiji manusia anu gagah elmuna. Makana maraneh kabeh teh ku kaula diundang ka kerajaan kaula. Nyaeta kaula erek naikun ilmu, tapi syaratna kaula teh menta ka maraneh. Nyaeta maraneh teh kudu nyetorkeun anak maraneh nu masih parawan jeung masih bujang. Kumaha sanggup? Lamun teu sanggup gantina eta kumaraneh. Atuh kaum dangu sadayana eta jelema anu aya di dinya teh ngadenge omongan Raja Marunggul teh karageteun. Manehna nya atuh aya kara anakna kudu jadi tumbal nama. Tapi maranehna teh teu bisa kumaha da kusabab Raja Marunggul teh lamun teu bisa anakna berarti maranehna. Termasuk Juragan Puat. Juragan Puat teh ngagerentesna hatena teh. Wah, kitu keneannya. Kumaha atuh lamun kitu nya si Nyai Romrah teh ku urang kudu ditumbalkeun. Tapi kumaha lamun urang teu kitu? Wah, berarti nyawa urang gantina. Kitu gerentesan hatena Juragan Puat teh. Oh, Puat, kumaha si laing sanggup? Atuh pas disebut ngaranna teh Juragan Puat langsung wae acong-acongan nyembah. Mangga abi sangem pangersa, abi sangem. Tah kitu. Kaula suka atuh ngadengin ari kitu mah. Ke minggu hareup malam Jumat ku urang eta dicokot. Kumaha anu kabehna sanggup? Kitu Raja Marunggul teh naranya ka anak buahna atuh batur-baturna Juragan Puat teh kabeh ek daek teu henteu meureun langsung nyaranggupan eta syarat ti Raja Marunggul. Lamun sanggup mah cikwe ayeuna geura balalik. Gulang-gulang aranturkeun tah anak buah kaula teh ka imahna omong bere ku berlian emas bahanan manehna teh jang ka imahna. Kitu perintahna Raja Marunggul ka gulang-gulang teh. Atuh ngadenge kitu Juragan Puat teh milu ngomong. Punten pangersa, punten. Ayo non Puat. Tapi da kumaha tuh
ayeuna mah abi moal ka mulang. Kunaon maneh moal balik? Waktosna seep. Kaum dangu sadayana waktosna seep. Insya Allah lain waktos orang lajengkeun deui nya. Sim kuring Mang Aduy nyuhunkeun dihapunten bilih dongeng si Uta ieu seueur pisan kakiranganna. Atuh no tak acan subscribe diantos subscribe-na nya. Anu atos subscribe Mang Aduy nyuhun. Mang Aduy nuhun. Mudah-mudahan sing jadi semangat ka Mang Aduy kana ngagarap ngadongengna. Atuh amit mungkur amit mundur. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.